ya jika ayah jelema dinu suruntuh gitu utak. Oh ulah anu maling cek. Oh isi orang diintip urang lamun pas manehna arek megas eta cau anu geus pesenan batur. Urang disilatan mani kitu teh nyaho itu urang silat naon ge urang bisa papagan sawah papagan terus jurus ieu teh udah medal bangkong sacindro bisa urang bangkong aja pedang bisa segala rupa ge urang bisa utak bisa urang dang tangji jurusna ya bisa kabeh ge urang mah maneh teh nyaho sih makana ge maneh mah hanjakna teh neuleuh amun maneh neuleuh ka urang jurusna silatna naon ge maneh bakal angkat jempol ka urang. Cing tah dengekeun jiga aya uruyukan cing. Eta anu ngakurubas. Icing heula urang tempuan eta icing. Maneh ulah gandeng wae ngabaca teh maneh teh. Ieu na teh kudu di eta teh. Kudu di lem kawat lem powar. Lah bisa ngomong atuh utak. Genteng anak batur ieu. Aya wae. Cokol mana ulah ku kudu sukan wae kadengan ku batu launan. Ayo kunaon hulu anu ditekep anu ngarungkul make baju bodas. Pas. Ta eta. Pusing ka si utak teh. Itu dia. Ya eta teh anu bagean cek otok. Cek otok hiji eta mah. Ta ieu bagean Mang Dinut. Geuning pararanjang ceu caunanya. Nu hiji bagian Mang. Ceu, emang itu cauna pararanjang. Ceu, maneh lain dia anu ngomong ceu ito. Henteu. Maneh sorak-sorak awewe maneh hiji. Ceu. 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 Aduh. Ya waktu tuh mana malah laki ge berangan cing waktu tuh coba ada mau mati sih itu aing ke mana itu ke mana itu kurang kemana tadi cek itu kurang kemana kurang rek dibawa kemana cek cek ayah gimana itu cing dengekun berarti yuk cau urang teh buresna kudu make baju bodas tadi anu ngomong cek itu aduh cek tadi utak teh saha tuh cek kun utak itu banget cek utak berarti anu hiji ulang isukan teh bakal teh kawirangan ya cau urang teh dilebokan ku memedi anu bener tadi tuh tadi bawa ku saha ku saja ucuri ku utang dilepaskan atuh utang begitu si anak batur ieu si itu cukur dibawa cukur tanggung jawab dia kemana cek wah aing kudu aing mah sabutkeun muhasion anu ngaran ceu itu jagoan tadi we urang
Rewas heula saeutik. Engke mah urang dilawan jagoan nu kitu jagoan. Oh, tuh man. Hidup tuh itu jagoan. Hidup tuh itu jagoan hidup. Yuk. Urang ka mana deui, Cek? Hah? Ya ka mana deui urang? Ka mana, Cek? Cek. Aja ngomong atuh Cek itu. Hah? Naon? Naon urang? Aduh silat gitu atuh. Encan waktuna Uta. Atuh hiji deui Uta. Ambek urang ambek Cek itu encan keluar. Ngelehan kene Uta. Buru mana itu? Buru ieu tuh man. Urang ada di pantungan hiji-hiji. Ayo buru tah. Pantungan tadi ke pengungsian ah. Pantungan wae ah. Sieun wani we ah. Urang marah geus. Urang marah raget mau mana teh Uta. Kun mau urang atuh ceritona. Sugan teh mana teh arek bikin urang nyaman teh nyaho mah mana jadi urang jadi rigeun mending ari nyawa mana teh ngurus tunjuk paling kudu ditinggal ke si Uta. Aduh. Hah. Tuh udah pelitna teh kitu. Kajeun teh. Mendingan sorangan. Ku aing mangkan aja Uta ditinggalkeun. Ayo arek ngeuwakeun jurus bandeng karong. Terus wah. Aduh, itu teh. Aya deket euy. Tah? 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 Totong yang seunan toh. Iya suaranya gede toh. Tong sok yang seunan toh. Hah? Mana? Pocong gitu. Hah? Iya hiji dua iya. Hah? Dua pocong. Oh gitu. Kunti ya kunti. Hah? Kunti. Iya naon dia? Iya gagang. Oh, sarana gede gagang handapna. Gagangna panjang anjing. Ngurungkut pocongna. Hah? Aduh bener. Coba mun pocong aing bau dah. Pocong asli. Bener bau dong. Tuh. Ditinggalkan ke mana? Ditinggalkan tega biar. Ke mana aing mangkat? Aing ke mana mangkat tuh? Tuh, aing ke mana mangkat tuh? Aduh, tega aing ke mana mangkat tuh? Nuh, tebok tak aing jalan si itohnya. Aing di jahilan ku kunti jeung ku pocong teh nyaho ku aing kamari dakna cawe eta ku aing nya bener ana urang kali yuk urang teh di ditu tuh udah sama ya dua kali nu kawan teh ayo aduh eta pocong asli nu pocong nu pocong
aing masih utah di busing di sed kubur ke rumah tadi cocok utah tuh cek kau kenaon aduh ka mana we to aing mana teh aing kasarakeun pokona sia ka mana we mana teh to berit santu tadi beri satu gua gede cok aing sieun di bawah tadi urang aing nama arek ngawanikeun maneh urang balik ka mana jelema tah lain kun lain naon eta jelema eta mah jelema kunti lain tadi teh aing jiga nama urang ka tempat tadi make sendal jepit urang ngajak aya minta sendal jepit eta mah lain lain pocong eta mah maling mainna teh nyamar jadi pocong wah tuman eta aja tuman ieu jelema ieu hayu cak ta urang wanikeun ini kemana urang balik ya ih balik dia urang nyelidiki eta jelema teh penasaran deui si Saban si Saban kan keur kagoda judi bener cauna dijualan ka bakal mana to ayo to beuti urang cek urang ge urang mah boga panca indra anu kasapun ngerti ta ieu wae jadina teh kanyawan ta ieu naon ta ieu wig mana wig tah wig ta desa mah buta moal neuleuh mana tah ieu ta oh ieu wig heueuh wah berkenaan dengan ceweknya wig nya nyusunan urang labung pun tuman masalah jelema lagi mau jauh ceu jauh tuman pasti aya ceu ayo pasti aya ceu jelema na ieu tah ceu anu marurung ceu anu marurung hah ieu teh se amajan ayeuna aya tuman sia jelema ceu sia geus bentet cau aing ayeuna karakan nyawan sia bangsat sia icing aing kurang ajar sia bangsat sia goblok sia eta mah lain tah ajar mana sia anjing sia goblok bangsat sia eta sia goblok sia mana tah ieu tah dia mah tah